Apa naon dia tabrak? Mal beja-beja anjir sok comel sih. Ya guys ya. Kosim teh aya rencana rek meuli HP ieu teh. Ya meuli atuh. Kemana di nu kamari? Bodoh apaan? Meuli atuh mah gampang dihubungi aing hese lah. Meuli atuh. Oh, isuk anter yuk berat meuli yuk. Aya di duitna. Aya atuh kosim tas ngajual kalapa. Kalapa saha anjir? Nyetoha. Anger anjir. Tapi masih kena aman. Teu kalapa batur anjir. Hayu ku aing dianter. Rencana rek meuli apa naon di mana? Meuli eta dengan berat HP Mito nulin ban. Anjing. Parah anjir. Geus teu usum misalnya Usman. Mito limban cenah anjing. Ulah salah berat. Pan kosim teh aya rencana ya rek ngajeger rek nya ke pasar Banjarsari. Naon hubungan jeung HP? Pan Mito limban mah pasti mau gerak di kadek anjir. Parah anjing. Parah cek aing sih ieu. Ye, cek aing mah montong lah. Montong gigituan lah. Nyekel terminal. Cek aing mah maneh mah leuwih cocok mah nya meuli HP Asia Hidayah. Ya, ieu mah Asia Hidayah ya. Meh kenging Hidayah eta nya. Terempak wae. Parah anjing. Kosi. Ya wae ya anjing. Casing Doraemon. Lain berat kosim ieu teh asa cara rape sih ya euy. Terus naon di? Pan tadi berat kereka dia ningan kosim main ngulang budak anjir. Debt collector lit. Lain. Bang Emok. Tapi katang Bang Emok mah teu bisa ngudag gitu. Ya guys. Kira korek ngesod mah. Tuh udah satu mana? Kalangkang berat. Anggar si ieu. Ya heueuh atuh sih teh. Kalangkang mah pasti ngudag ieu maneh. Nya debt collector ge pasti deui berat jiga nama kadang-kadang masalahna kosim ieu bulan ieu teh can mayar. Tuh kudu ngomong aing geus nyaho kos anjir geus kapesakan anjir. Kalakuan si ieu mah. Itu udah berat kosim teh kurang naonnya nurut karena parentah batur papatahna diturut ku kosim Naon? cenah cek batur teh ya sim cenah mata ke ari keur boga duit cenahnya ditabung cenah ngarah engke teh berbunga cenah tempona Bang Emok tawa debt collector nagih teh aya cenah. Bener eta. Terus Tapi kosim mah eueuh wae aslina berat baru berbunga. Ditabung di bank mana? Teh di bank kosim mah berat. Ditabung di mana tuh maneh? Ditabung gas tinu 3 kilo geuning. Eta mah kosim nunda isuk nanti pasti eueuh be berat. Nya heueuh dirampit atuh ku pamajikan si teh. Rempak anjir. Ya, tabung gas 3 kilo mah lain ajang nabung duit setelah lain. Aing maneh parahna si ieu cek aing anjir. Ampun teuing. Ya wae ya anjir. Turaes. Maneh di mana tadi kos? Mending telat datang. Eta berat pan kosim teh nya sebagai warga negara yang baik berat milu gotong royong. Gotong royong. Milu eta ningan kerja bakti berat. Rumah hias lembur di parentah Pak RT. Ngan eta gapura dengan berat. Memeriahkan urangnya memeriahkan dirgahayu RI atuh nu ka 80 kosim ge. Iya, bener alus gitu galib jeung baturnya guys nya. Urang teh paling teu ngareuah-reuah lah. Bener teh. Itu kuperihun baheula mah kolot urang berjuang bener teh. Maneh sebagai remako. Maneh kudu ilu biung. Itu nya guys nya. Remaja anu kieu mah lain, remako. Remaja kolot. Terus kumaha tuh? Tapi berat kosim teh nya capek gawe teu kapake tadi teh anjir. Kumaha gitu? Pan kosim teh bagian ngecat gapuran kan berat di luhur kosim teh bagianna. Kosim teh jongjon we nya ngecat teu karasa anjir. Langit tak kacat ku kosim beat anjir eta catna.
dicarekan kosim anjir diungklukeun mastaka kosim ku Pak RT. Tekagok ya aing nya si ngarempagan langit di chat Teu karasa pan Brad. teu beleg rasaan si mah parah anjir pieun kebeak chat meureun nya Beak. makaning loba keneh meureun chateun lagi parah aing kosim ieu. 2 kali kosim ayeuna poe ayeuna 2 kali gawe teu kapake teh. Dicarekan ge 2 kali meureunna Nu kadua mah keluarga Brad kosim. untuk ku RT hungkul Tuh anjir pada ngarento pada ngungkluk-ngungklukeun sirah kosim. naon masalahna Pan kosim teh pas baliknya heeh pan ngaliwat cukang teh kan Brad sasak leutik anu eta teh wahangan. heeh sesak awin nu di dinya Kosim teh da khawatirnya ti sabuat kosim budak eta nempo sasak teh ngan ngedeng we nya tiba baheula bisi cangkeuleun ku kosim teh dihudangkeun si sak-sak teh. Wah, itu mah warga anjir. Nyarekanana ka kosim Brad. Niat hade kosim tadi nama. parah anjing teu habis pikri ku kalakuan si ieu mah aing tangtungkeun sasak teh nya Atuh salah kosim di mana Brad? Niat Salah. ngelungan ka sasak dicangkeuleun. salah kosim di mana nanyakeun keneh ieu salahna lebah mana cenah eta maksudna kumaha ame seunah hudang nya sasak teh nya da kulantaran molor wae demi memeriahkan 17 Agustusan. Da eta pan hayangan merdeka atuh meureun sasak kali-kali atuh ulah ngedeng wae. Aing lila-lila mau kebawakeun rempah gus ieu ye. Kelakuan anjing para kosim ampun teuing amit-amit. Ya, kada seueur amit-amitnya nu sok lalajo. Nya, amit-amit jabang baby gitu. Ngali kelakuan sih mah. Aya wae aing ieu. Cukang lantaran. Cukang lantaran anjing. Cukang lantaran kekacauan sih mah dalam dunia. Lain ai didinya boga inguan naon wae di imah ceng Coba lagi ngingu, Brad, aceng mah. Ayam, domba, malah kelenci ge ngingu, Brad. dan kaparaban dia tak Maka para aban atuh, Brad. Tibang bangsa hayam, bangsa kelenci, bangsa domba mah. oh. Ngan sarupa deui, Brad. Anu hayang ngingu teh euy, naon hayang ngingu soang, Brad. nya kari ngingu ya tuh da loba di pasar ge atuh soang Ari soang nama loba, Brad. Ngan eta gampangan kacida panyakitna cenah ge, Brad. gampangnya nu kitu cenah mah nu kitu mah hese kana paeh anjing soang mah bandel Justru gampang kacida si ustad tah nu ngabejakeun, Brad. Cenah ge ceng ulah sok ngingu soang, dibebek-bebek ge paeh. bebek paeh kela ada anu salah ya kasih ustad anjir percaya we ya maksudna di bebek maksudna lain di geroan bebek terus soang pae maksudna si ustad mah di bebek disoek di wejet-wejetnya heueuh atuh soang pae tong boro-boro soang atuh kelinci oge pae meureun di bebek mah anjir di deet teh ieu pola pikir saroceng teu nanaon saroceng henteu meuli we soang asal tong di bebek we di geroan bebek teu naon meureun